Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati. Ibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejab dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Ingkahkeun rasa calutak min sulak nalaktak istren tanastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri kedua kalimat syahadat dirjanji sumpah hambulan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah saja husu nuturkeun galur ti rasul incak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta usina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna. Nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur di handap miwah di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Salawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer ka junjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladeun figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana. Teunggut ku kalinduan, tegedak ku kaanginan, teluntur ku kahujanan, caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu Maha Agung, urang menta kanu Maha Kawasa, nyarande ka Gusti Murbehing alam. Muga-muga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatidah, kori-koriah, mubalik, mubaligo, hormaten sim kuring, guruanen pikeun sim kuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit kades kadus RW RT BPD LB tur LPMD. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak berbayaksa rekep ting-ting papak sarua moadeut ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanceun nu kiwari urang ngariung mumpulung di ieu tempat tangtu boga maksud nu dituju boga maksud nu diseja. Katana ibu terek pangaosan. Ngaran pangaosan kudu hade pangaosna, ngaran pangajian kudu alus pangajianna. Teu ngarep hirup mah urang tong ngarep-ngarep di ajian batur mun urang teu bisa ngajianan batur. Pangarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Pangarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Islam teu kusaha diajen lamun lain ku urang Islam eta sorangan. Aha cek ustad nyarita kitu sabab kuring sadar yen kuring beda jeung batur. Gimana ya Ustaz nerkieu? Saya gepan asli kuduna ge Ustaz mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Insyaallah lamun aya Ustaz surga kitu mustami teu sok narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang da hare-hare. Setengah percaya setengah henteu. Nah atuh Pak Ustaz beukeut jeung baju kitu calana kitu ieu mah sakadar metode. Lamun pengajian dumasar tina baju nu pangheulana nu bakal nyarek pengajian lain batur-batur teuing salaki. Nah pamajikan urang Pak ngagugu ka ustad hese ngagugu ka salakina. Mun ceuk ustad warnes poe Senin kudu bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu mun teu ganti baju ceuk salaki riren ngaos ka jangar kana hulu. Padahal baju mah sakadar syariat. Ya, dan ngalusan awak mah soal nu enteng, ibu hayang gelis babari tinggal diwedak tinggal di lipstik nu hese mah amis budi. Teu saeutik wedak kanal bibir beureum tapi hasil pamatur sok dikaruput.
tarik batur bakal ngahargaan wedakna moal, batur ngahargaan lipstikna moal, tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna, maka akhlak adalah sumberna hate anu cerik putih celak herang kuning galih tanpa pamrih. Kata omean teh hate bro. Ayeuna ibu ngareneng awak soal babari, ngareneng awak mah teu kudu enggak. Ieu ge keur ngarareneng. Pertanyaan tanaha ngarendeng jeung hatena tah loba eta nu hese. Itu saeutik awak ngareneng hati teu ngareneng bubar pengajian tiung yang sol batur wae jadi omong. Nah awak ngareneng hati mah keur ngacacang neangan kagorengan. Otak ieu pengajian cek kuring cantang tuh jadi ibadah gagumantung nilai hatena. Ieu mah karek cangkangna wallahu alam boga eusi jeung teu mah kumaha isuk we. Tuh Bapak di masjid ngareneng kade ulah ngasakadar ngareneng awakna kudu ngareneng jeung hatena. Reneng awak di masjid cek imam sabu supu pakum kudu sarua kudu reket deng papak sarua hampura ari hate patojaiyah mah teu saeutik bubar pengajian ngomongkeun salat batur tadi macana euy urang salat jeung nu utak-utakan berarti sepanjang salat saya eta kieu otak Islam datang lain kudu ditampa ku awak tapi Islam datang tarima ku hate ngalusan awak mah leutik teuing Pak bari awak mah dialus-alus kitu kieu tetep kena kuruksak buuk hideung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol orok eueuh huntuan seuri lucu nini beak huntu seuri keeng mah artina awak mah babarian ruksak tibatan beak dahareun ngadon beak alat keur ngadahan Bapak beula keur ngora ngadar sukro drok mata kresep nu ngadenge heuh keur ngora geus kolot ngadar sukro huntu unger hiji-hiji kadang-kadang huntu kateleg sukro keluar patak nu ngaran hirup jurut turun kana lapat Allahu Akbar ternyata Allah nu Maha Agung bener keagungan Allah manusia eueuh kawangasana manusia teu kudu aya sifat kasombonganana naon nu disombongkeun harta lamun bener bapak boga mobil, bener bapak boga gedong, bener bapak boga sawah, moal mungkin dikubur ukur 1 meter 2 meter juk gitu sawah lega 1 hektar teh kubur dirinya kabeh. Lamun bener bapak boga mobil, teu mungkin dianterkeun ku pasaran. Geuning ngariweuhkeun hirup si miskin. Matak nu ngaran kahirupan, moal disebut pinter lamun eueuh nu bodoh, moal disebut beunghar lamun eueuh nu miskin, kasuk moal aya pejabat lamun eueuh rakyat, matak geus cara di pejabat sing eling atuh ka rakyat. Ari bener teu mungkin disebut pinter tanpa aya hirup bodoh matak tugas nu pinter gerak tawadu hirup kanu bodoh lain tudang tuding ejeung geuleuh kanu bodoh eudeuh rujit deuk cua kanu bodoh mah tong jadi jelema pinter jadi jelema belegu ge bisa aduh di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat menang saha eta pejabat jadi menang rakyat matak sejarah ditelen ngajedogna kursi atau turun ka rakyat tenang Pak tenang maka kelalakon hirup tetep urang teh silih pikabu tuh tong egois kunaon atuh Allah nyiptakeun perbedaan di alam dunia lalaki jeung awewe geuning pan lumayan dihijikeun borosot si peju coba lamun dihijikeun lalaki jeung lalaki paling bijil anak uci patak urang Islam entong anti dengan perbedaan tong nempo wujudna tong nempo bentukna tong nempo jirimna tong nempo jenisna tapi geura lalajoan eusi hatena lautan lega bisa diteleuman hate diet manusia hese dikobet kadang-kadang ayeuna ungut-ungutan isuk bisa jadi ngomongkeun urang teu apa ya maka gerak telem teh karena Allah teu kudu ngajugjug nu jauh teu kudu neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae komo lamun nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri sorangan sabab Quran lain alat keur nuding batur Al-Quran lain alat keur ngomean batur tapi Al-Quran alat keur ngomean awak sorangan tak akhirna urang mah ai batur ka omean ai awak Quran teu ka omean anapun urusan bener jeung salah pada bada mika boga sanajan ustaz sekalipun osok bener osok salah minum besi di dia ya ustad urang ngaku kalau bah mana ustad salah nak kuring ceramah lain ukur ayeuna di Subang kamari ti Garut ka Ciamis ka Cianjur sa Jawa Barat ka Kurilingan Pak nerangkeun tahajud popolotot ka batur tahajud ieu toong ka Cimaung ngomong tahajud molor beureun eta teh salah meureun lamun nerangkeun sedekah pangedana innamal shadaqata lil fuqara
sarodako sarodako yang sodako teh hiji mager rezeki nu geus aya dua ngulem rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako batur ngadenge batur ngagugu tanya ustadna bujeng-bujeng pakat cekuring ieu curug teu bisa nyalahkeun batur hakikatna kasalahan tah ayana awak sorangan bener ya tuh aku naon atuh beda pisan di Indonesia ini Indonesia lain Arab lain Pakistan lain Palestina iya Indonesia letak geografis lagi bakal beda jeung negara saja penyebaran agama moal akur jeung urang Arab mau disebut sunah Rasul kumis pondok janggut panjang mejeung da jaradi apa di urang nu jadi pepukut atuh eta nu dihareup sunah ustadana eueuh kumis eueuh janggut meureun bid'ah dolal neraka har make jeung ujug-ujug momoal neraka eueuh kumis eueuh janggut ai teu jadi da pirah kumaksakeun kumis eme ditapolkeun cing poe ayeuna batur geus nyieun kapal urang masih kene pas antara kumis jeung janggot sing mikir hirup teh keheul tuh kunaon beda wajar mun di dieu aya orang NU tuluykeun ceramah ku gaya NU mun aya orang Persis lajengkeun ku cara Persis mun aya orang Muhammadiyah mangga ku cara Muhammadiyah lamun aya orang jamaah tabligh nu 3 poe 3 penting sok itikaf di masjid silahkan ku cara manehanana urang mah jempling bibir tong ngageunggeureukeun ibadah batur sabab batur eukeur kade bisi urang anu acak lain sagekan wae hirup batur kitu omongkeun batur kieu omongkeun bari urang teu pisan tuh maca sholawat di eueuh nu sarua eueuh kerayu urang gaweul pering ceramah di Tasikmalaya maca sholawat di Tasik mah pakades jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Tasik terus ka Garut jadi aya alok sholatul hoho salamul hoho ala toha rasulil haha Garut lenyeng ceramah di Banten jadi hoa salatullah salamullah ala toha rasulillah ajib aja eta beda carana entong pernah pasti aku perbedaan lantaran dibaca sarua salawat keneh entong atuh tanduk teuing gegedor di kandang ai di bawah kalapang kabur pangheulana atuh bener ya Bapak aya nu maot kali-kali milu tahlil daun nu akur tungkul nu ngegideg nu muter ongkok eta ilmu nyata sok aya nu maot mun Bapak milu tahlil hek lalajuan aya nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deuk dahar aya nu ngegideg la ilaha illallah ceuk temang stop nah teu tungkul tembot suruh ngomongin tungkul mengadon sare jadi emang digudag-gideg ngarah teu sare anu paling power numui main numui illallah urang curiga aya nu setan tahlilan batur isuk mah setan ditahlilan deuk nu tungkul deuk nu ngagideg deuk nu muter tetep nu dibaca la ilaha illallah nama kijing kudu pasea nu ceramah nu di udeng nu di sorban nu di kopeah nu di topi nu jiga kuring jiga ojek online sapanjang ngerangkeun Islam tong nempo wujudna tong nempo bentukna ini Indonesia salapan wali songo salapan carana moal aya nu akur kabehanana ieu kudu akur we jiga urang teu bisa mangah moal bisa sabab Islam boga opat syariat hakikat torekat makrifat ngalusan syariat teu wawuh jeung hakikat bisa nuding-nuding ka batur ieu ya syariat teh ibu di jilbab toong dina hukum pan jilbab teh syariat Islam naon hakikatina di jilbab kudu bisa jeung munian jadi lamun ibu geus bisa di jilbab pek bunian panona bunian celina bunian bibirna geuning teh saeutik jilbab badag ngomongkeun batur geuning teh saeutik jilbab ngabuyupuk kana gosip dungdak dengdek teu saeutik jilbab ngabuyupuk teu kaur salaki telat rasiko popolotot ka salaki di mana eta jilbabna bapak-bapak bari ngaret ka tukang lebok berarti karek ngalusan cangkang teu apal kana eusina anu papaeun ulah ngeunah ibu teuing pan bapak di kopeah naon judulna kopeah Pak munian sirah berarti kudu ngahargaan kana cotom kana udeng kana topi dan judul lagi sarua munian sirah tapi ayah hakikatna gerabunian eusi sirah geuning teh saeutik batur di luhur para sia bari teh karopeah berarti karek bisa munian sirah can bisa munian eusi sirah aduh bukan nama well
syariat hakikat torekat jeung marifat mata alam syariat tong diadu-adu jeung torekat moal nyambung-nyambung Pak situ percaya lalakon kehidupan semetak jerut turun Indonesia metode ceramah nepi ka ngaliwatan 5 bahasa hiji silib 2 sinir 3 siloka 4 sasmita 5 seni silib bahasa nyumput kerjaman Jepang jeung Belanda nyai tong cicing ngalamang panto bisa nontot jodoh tak itu bahasa silib nah ilmu na ngahalangan ngaliwat kalau baheula ngagugu da ngartieun budak ayeuna sakolana luhur papagahan ku bahasa nu tadi da moal ngarti nyai tong cicing na lawang panto bisa nuntut jodoh kumaha jawaban budak ayeuna iraha mamah panto bade mijeng jodoh kalau magrib nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala kumaha cek budak ayeuna kadiekeun mamah sanekala dicakek ku aing ayeuna nu akhirna teu keung budak ayeuna ku sanekala palondong beteungna eueuh bapaan ta eta cucungik sanekala silib bahasa silib sok digunakan dicopot ku ilmu padalangan mun di dieu aya pun lanceuk dalang mun di ditu jelekong jadi Amung Sutarya Asep Sunanar almarhum Dadan Ongkoh dina wayang aya kakawen lamun Semar Bijil semar iya we nangu hampura lain nyaingan Semara kuncung dan narwulung meluk Semarna kumaha cek dalang leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria kanca weh eta sora ampura kilanceuk aya jero eusina aya matak tong sok lalajo wayang lamun teu apal eusina ternyata dina jero wayang aya eusian leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun ibu hayang jadi satria kuring hayang jadi satria leungitkeun ka hayang diri hadirkeun ka hayang Allah wayah kieu ngariung di dieu lain ka hayang urang ka hayang Allah kuring atrok-atrokan kalumur batur unggal peuting pakades lain ka hayang diri ka hayang Allah dai ka hayang diri mah hees wayah kita tuh salat subuh 4:30 kahayang Allah ai kahayang ibu cek kurang oge boga duit saset sesen belas saketip cek kahayang Allah infakkeun sedekahkeun kahayang urang paingan karumat da ternyata urang teu ngagugu kana kahayang diri artina ngagugu nafsu ngagugu kana kahayang Allah berarti nafsu sumerah ka Gusti Allah matak lain ulah eueuh nafsu pek nafsu aping ku wahyu tetap Nabi Muhammad wah nafsu nanti diaping ku wahyu boro-boro mah urusan hirupna jodohna wae diaping ku wahyu Nabi 25 nikah jeung umur 40 Nabi narima keputusan wahyu ada kuring 40 jadi dia aya rana 60 ceuk pakades teh ustad Nabi teh 25 nikah jeung si Durja 40 nampi Nabi nampi nama jeung nampi wahyu leungit nafsu Uring 40 bererana 60 desudi najis lu 60 bararingung dikegepan batu disimutan ngadon ngebekoh atuh kumaha nu 60 pakades tong wakaneta abdi mangga we ka mau pakades nafsu mata ulah coba-coba sok soleh hirup jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener mata tong coba-coba nerangkeun kesalahan batur sabab urang ge kadang-kadang leuwih salah batan batur tong coba-coba ngomongkeun jelema nu kedul sabab urang ge lalakon hirup pernah ngalaman kedul wios sok canak deh apa sok canak ya sok dirinya deh ya wios anggap anak urang lah oh dirinya sok kan anggap sana nurutan nah bener dah bapak teh bisa jadi daek teh karek ayeuna saha lalakon bapak bareta pernah ngalaman kedul tapi nah urang geus daek sok bijil penyakit asa aing pangdaekna nepi ka kanu kedul jegeuleuh nah kudu kitu hirup cek urang teh di mana Mang masjid teh jiga maneh kumaha cek itu ayeuna maneh ka masjid teh baheula magapleh jeung aing sarua artina silih bongkar dina kahirupan silib matak bahasa silib mah teu leumaneun sabab jero leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jangelek jadi satria lamun hirup hayang jadi satria dina hirup tong sagala di aku da urang mah teu boga akueun nah boga akueun naon ari urang teu boga naon
bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, alus dialuskeun, mampuh ge dimampuhkeun. Nyaan itu Ibu. Bisa dibisakeun, jadi dijadikeun, alus dialuskeun, pinter ge dipinterkeun. Urang nama wallahu a'lam. Mata jelema pinter sombong gerak eureun tina kapinteran. Nah, teu saeutik jelema pinter cilaka ku pinterna lamun sumping sifat sombongna. Teu saeutik jelema nu bodoh salamat ku bodona lamun nu bodoh tawado dina hirupna. Mata urang teu kudu gagabah monis batur. Dua sinir, ai sinir masih siniran. Mun sim kuring ngaroko Marlboro Black ku bapa dibere jarum. Dek sim kuring si siniranana daun sampe meka saos daripada henteu nyawios. Lo cek tukang son aya ucing dina rantang cing alungan kuring sabatang. Kan cek pur lanceuk cek ieu dalang. Toloyong kapal udara tukang son mangaroko hoyong ngagaleuh tara. Di dia udah paraban ti peuting nyaring ti barang baro jengja diputuskeun ku kabogohna kana barang dahar suda kana sare jadi sudi. Nu akhirna si siniranana sapatu butut lesotalina neng ulah camrutkeun bae cek ustad gantina. Si siniran silip sinir telu siloka mah silo lamun teu dibuka. Mana bahasa siloka tuh taong di luhureun panto aya sawen dijieunkeun harupat tajoskeun kana bawang beureum tutup ku jukot palias lamun teu dibuka pi omongeun. Naon aya harupat teh ulah getas harupateun ngomong tos sakama-kama abung bibir ti pengku abung letah teu tulangan. Naon bedana jeung dalil gibah? Kolot baheula tara pernah mukakeun dalil gibah sieun ku Jepang sieun Belanda tapi ngomongkeun batur kacadunakeun. Nu ayeuna dalil gibah di Baruka, dalil hadis di Araji tapi nah sok ngomongkeun batur. Pokoknya mah kudu sadar lurah. Bawang beureum sik-sik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu naon makna dina hirupna? Ucap tekad lampah ulah coba-coba nganyerikeun hate batur, kan nyeri batur bakal tapal ka awak urang lamun sifat bir urang nganyerikeun hate tatangga urang. Bener mata diomongkeun gitu bener itulah begitu. Siloka tutup ku jukut palias disebut palias nu geuning. Dakwah eta pa kolot baheula. Kunaon atuh urang sok nyalahkeun? Ku teu ngarti. Kalau mun ngarti mah moal nyalahkeun. Sapinter-pinterna kuring ilmu teori tapi jujur praktek mah aya di kolot. Maka budak ngora pinterna teorina tetep kudu tawadu ka kolot sebab kolot boga pangalaman hirupna. Aduh, sanajan bapa teu ngasantren ti bareto kuring biasa disakolakeun ku kolot anger kuring nu kudu ngahargaan bapa. Nah, bapa boga pangalaman hirupna tapi kuring ngan sakadar pinter dina teori hirupna. Kuring mah teu ngalaman susah ku anak da teu gablek. Pengalaman di badan pemajikan da acan tapi bapak ngalaman ku anak ku incuk ku jangawaring udeg-udeg kakait siwur beres kakait siwur nolol leuwih hiji deui kakait kateo cicing dina kasolehan masing-masing. Patak silib sindir siloka duegan depan bahasa urang malahan bahasa Belanda duegan teh duigen teh kalapang ora. Gening kolot bahasa sopak handap sopak luhur dicocotan ku gula beureum nembongkeun manusia kudu daweg kudu istiqomah. Jelema nu istiqomah artina kuat, jelema nu kuat artina bakal kareueut kamis ku balarea. Tah ieu kuring ngan sakola kareueut nepi ka dieu ceramah ka ditu ceramah ka dieu ku kareueut ku kuat tahan bantingan diledek dicaci dimaki mangsa bodoh. Jelema nu ijin nu rujit nu cuan nu ngewa mangsa bodoh naon sababna teu pernah nguntungkeun kuring nalika dipuji batur teu pernah ngaragrageun daraya kuring nalika dihina batur. Naon cebukan boro-boro mah ku batur ku salah kieu mah ditemu-temu mah eta pangamung sagede leunca jog ditonyok ka salah kieu omong manehnya hideung nya keteng nya tutung riul lawana silib sindir siloka tilu sasmita mah sastra saha nu boga urang Sunda da kula coba-coba ka Sunda mah keren asli Sunda keren urang mah pan kuring ceramah di Bupati Bandung Kang Dadang Supriyatna 2 bulan sekali di Rumdin kusuna teu ku Indonesia kusuna. Kang Dadang urang solokan jeruk. Lamun urang mah pan cicing di kampung mikir gawir nulung kawing mah pajungkrang nulung kawang ngadidik budak wae ku bahasa Indonesia bari tagteng kau. Awas jangan main sisi balong. Anti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akina ti kota sarwana weh cucu kakek dicari-cari gok di dia
naon maksudna makna dakwah tepikeun ku budayana masing-masing. Kuring di dia nyarita Sunda sabab ibu urang Sunda, kuring edek nyarita Inggris lamun kuring ceramah di Inggris, kuring dek ngomong bahasa Arab lamun kuring cicing di Arab. Nah ngalartieun kabehanana coba lamun kuring ceramah bahasa Arab ibu jangar kuring linglung Pak. Kurang pecahkan ku bahasa Inggris in the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh ibu boro-boro ibu abdi geus meunang ngapalkeun ti magrib tadi. Tepikeun ku budayana masing-masing sehingga Wali Songo Sunan Gunung Jati Cirebon Sunan Bonang nyiptakeun alat media wayang ngaran. Tina wayang tina alat tina bonang geus nembokeun Islam. Pan bonang takol ku dalang nang ning nung nang ning nu maha wening nung nu maha linuhung. Tina bonang geus ngajarkeun sifat Allah nu maha wenang nu maha wening nu maha linuhung, maka ceuk dalang disebut hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang, hariring tinu maha wening, haleuang tinu maha murbehing alam. Tuh, lain pedah lanceuk jadi dalang demi Allah. Bener ya. Hebat Pak. Wali Songo Sunan Gunung Jati Cirebon nyiptakeun kacapi suli. Bahasana ge kacapi teh kacapi hiji. Naon kacapi hiji? Allahu Akbar. Ari Allahu Akbar, Allah nu Maha Agung, geuning kawatna 20, Allah kaagunganna Allah dibangun ku 20 sifat. Wujud, kidam, baqo, muhla, patulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, irdat, ilmu hayat, sama basar. 20 sifatna ngabentuk jeung ngawujud kalimah Allah ku sifat eta. Geuning di luhurna da minatilah nada. Tah di alam dunia teh beda-beda, beda adatna, beda sifatna, beda kahayangna. Maka jerut turun Prabu Siliwangi disebut asah, asih jeung asuh. Sanajan beda, pek silih asah artina silih doakeun, pek silih asih silih talingakeun kana sifat masing-masing. Maka kolot baheula nyebutna kudu saadatna masing. Naon nu salah? Maka raja teh baheula disebut Prabu Siliwangi, ai Prabu Raja, ari silih-silih, ai wangi seungit. Jadi raja datang ka rakyat teh deuk nyengitan rakyat, nu kumaha raja datang ka rakyat nyengitan rakyat, nu wawu ka susah rakyat, nu apal ka bingung rakyat, nu nyaho kana ka teu beneran rakyat, anu apal kana naon perkara nu diajukeun ku rakyat. Lain egois mikiran diri sorangan si lain teh euy. Ulur. Ayeuna pan presiden teh tilu lit. Pek kumaha karesep. Abdi mah cerek Anies Baswedan, kumaha itu? Abdi mah bade Prabowo, pek. Abdi mah bade Ganjar Pranowo, silahkan. Da engke mah mengkecurucut saha we nu jadi urang rakyatna nu milih jeung nu teu milih, tetep urang bagian dari Indonesia, mata ulah dipasea jeung tatangga. Kan kudu goh cing teh beunah mah jeung milih Anies Baswedan, hayang ka urang Jakarta. Kari ibu hoyong Prabowo kunaon karunya 3 kali eleh. Jeung kari ibu nu sabelah mah kejeng hayang Ganjar Pranowo dewasa. Aha eta huisan kabeh. Tapi ka main politik teu beres. Nempotina hulu aing lieur. Tuh. Maka cek alam hakikat Pak. Lain rakyat nu kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat nu kudu hormat ka rakyat. Nah, pan jaradi pejabat teh dicoblos rakyat, Lur. Inilah hakikat. Lain ibu kudu nuhun ka kuring, lain pundulur kudu nuhun ka kuring, lain ustad di dia kudu nuhun ka kuring. Entong tong magejengan nuhunkeun, nuhun cek ustad Barato Sumping, tong nuhun. Idza da'aka Pak Jibu, di mana kuring diulem tang tu wajib datangna. Apan kuring datang teh kudu diulem, kadua dibayar. Dalam mun teu diulem mah urang deuk naon kan ieu? Dulur teu boga. Pamajikan eueuh. Dulur baraya teuing. Kudu diulem kuring sumping ka dieu teh matak ibu bapak tong nuhun ka kuring. Hakikatna nu kudu nuhun kuring ka ibu bapak. Nuhun Pak Kades, nuhun Pak MUI, nuhun Ibu Paranto Sumping ka ieu tempat. Ceuk ibu teh nah hati balik kudu lagi urang nuhun ka ustad henteu kuring nu kudu nuhun ka ibu bapak sabab lamun ibu bapak balik na urang deuk ngomong jeung temok. Maka sing sadar panungaran hirup urang teu butuh dinuhunkeun ku batur, teu butuh dihormat batur, teu butuh dihargaan batur, teu butuh diajen batur nalika urang teu mampu ngajenan batur. Betul asli. Sastra. Lima seni, seni mah nada. Seni adalah nada, nada adalah budaya, budaya adalah tradisi, tradisi adalah kebiasaan. Otak cokolot baheula lamun urang dieu beuki sampe asongan sampe, urang dieu beuki pinang lalapkeun pinang, ulah pernah pahili resep sampe asongan boled ongkek.
metode kolot. Dina urusan seni adalah nada, nada adalah budaya, budaya adalah tradisi. Lol misalkan temenang make nada, tawadul gede, ngaji pun adi genap aya nada. Nu adan di masjid ngeunaheun make nada, leungit nada degenah. Nurun berbagai osok adan di masjid, kan beda gitu. Aya adan di Arab mah alus, panjang, ndak mikna alus. Aya urang pan masjid teh peperepetan, amplifier ngahiung, matak adan teh ngaweuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bum bum bum. Omo kalau bahayalah sholat mah hayalah sholat lah. Kata nu adan kuat aduh Allah. Bawa ke Arab di modalan di masjid teh amplifier HD, mic ya alus, suara HD, sekarebe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rawaseun. Ngan bere ada nubiana subuh lain rawaseun deui malolor. Utang ada subuh mah pakades ulah ku ustad ku jeger nu make tato. Habis di dia aya jeger sok adan subuh kurang sebagai jeger. Entong adan juga ustad bisi pahili mana ustad mana jeger. Da ieu mah teh saeutik ustad ge juga jeger. Jeger adan waktu subuh kumaha adan jeger? Hohoak. Allahu Akbar. Budal kabeh jelema datang ka masjid. Dek naon lain dek salat dek ngagebugan nu adan. Pakai nada, leungit ke nada, nah kabayang ku pakades lamun adan eueuh nada, jiga hahareosan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayalah sholat, hayalah sholat. Aduh, adan alus wae hese ka masjid komo adan butut. Ieu teh ngaran nada. Ngaji Quran geuna teh make nada geuning tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pakai nada. Bismillahirrahmanirrahim. Kenah teh make nada. Ilikeun jeung karawitan diomongna. Ta'ud alus, bismillah alus. Kadituna saupami hantal pakurang kantos tepang kumacuk nalalajo nu gelok nah pahili bapak resep sawer pak bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran alus ya pak kan ulah pahili jeung imaman kok polontong dewek cenah imam lah makanya genep puluh di tukang pelatuk ke pelebah Fatihah juga sawer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Deuk kumaha wala dolin. Lalu imam eta ka masjid isuk digemok harita keneh teu sudi anjir di imaman kudu gelok gitu. Dina nyawer tempatna dinu kitu mah teu meunah. Inilah nilai seni. Bener ya. Nada adalah seni, seni adalah budaya. Menang, pek baik. Mana bukti menang? Itu di masjid. Eling, eling umat muslimin muslimat nyanyi. Udah di Arab mah eueuh, meujeuh. Kunaon di Arab eueuh nu kitu? Di Arab mah geus disiplin jam 5 jelema geus ngawala di masjid. Coba diurang. Matak di Arab ngong adan langsung komat meujeuh. Diurang ngong adan langsung komat. Adan eta, komat eta, makmum eta, imam eta, wiridan eta, ngadoa eta, balik si eta, nu kukulu nu ge si eta keneh. Jadi pupujian, jadi urang artinya metodologi disebut MSI, metodologi studi Islam. Metode pikeun-pikeun Islam. Matak hirup matong panatika batur, bisi batur nu bener urang nu ngaco. Apa ngagenggeureukeun batur ge geus nembongkeun sifat geuleuhan ka batur. Asli mah. Bari abad kurang ge geureukeun batur. Ya. Tuh dinyanyikeun, maca shalawat di urang mah geuning dihadrohkeun, di Arab teh aya, heup we kumaha urang Indonesia.
Ya inilah Indonesia. Cuk bapak teh urang mah hayang sarupa jeung Arab tong polontong. Ya Arab tarawih di jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz sapeting tamat. Tempo Masjid Nabawi pinuh pecakan masjid ieu. Pingpin ku akang anu hafid Quran 30 juz sapeting tamat. Tarawih beres jam 3 sapoe pinuh kadua poe jelema jijing krungan nyeri suku. Lama ditanya, "Mang na teu ka masjid deui?" Bari ngadilak, imamna rada kelo anjir, imam dicareka. Kalau jeger cek jeger teh heuling aku aing can jadi imam teh dekul jeger ngimaman nu dibaca kul huwallahu ahad 23 rakaat atau 11 rakaat nu dibaca al-ikhlas kabeh eta ge rakaat kalima hayang beureun surat Anas ngan poho deui pan ngareda teh lah ka tukang wios kul hu deui kumaha cek tukang lajengkeun we cenah beres salatna tempo cek umum tah maneh imam hade Indonesia Pak. Otak di Indonesia dakwah teh kudu pinter ngolong wayang sehingga bijil dina padalangan ayat 2 kali musada artinya 2 kali musada disebarkeun ka rakyat urang Hindu jeung Buddha bisa weh lalaju wayang lamun 2 kali musahada apa cerdas akan sok loba nyalahkeun batur urang mah cantang darso ge darso dakwah ku nyanyi jadi aya judul lagu Amparan Sajadah. Ada sok atuh ada abdi anu ngadidik abdi orang raja desa wilayah Tasikmalaya perbatasan Ciamis cek abah da di lingkungan abdi mah eueuh guru eueuh murid jadi lamun guru ka abdi nyebutna ayi lamun abdi ka guru nyebutna abah jadi palebah ngupingkeun al mukarrom bapak ustad nana gerhana asal lain level urang urang mah ku guru teh ayi gitu atau kuring ka abah gitu. Jadi gelar nama Kiai Haji mungkin disebut Kiai Haji teh hayang teh apa teh abdi ge nya ge cek batur ustad ambung mung di aku ustad teh hayang atau make baju ge kieu make baju kieu apaan bangsa udeng bangsa kopiah bangsa gamis ieu teh baju kebesaran kiai ibarat RT make baju camat anggapnya kuring teh RT nu dipake baju camat kumaha cek ibu ye rumah sa kuring ke lain ustad rumah sa kuring lain kiai mata kuring can pantes make baju jubah ke kiaian dah kuring lain kiai lu cek ibu nah tuh daek ceramah untung sakieu untung eta kula wakan nyalahkeun ka kuring salah ustad ceramah teh setiap jelema nu bisa nyalahkeun kudu bisa jeung menerkeun lamun cek bapak teh salah jang ceramah teh geunah Pak bundek balik we sok bapak ceramah nepi ka subuh bakal aya nu nganggap moal dan ditetah lagi urang mata tong coba-coba nyalahkeun batur sebenarnya urang ge cangkat tempo bener tong coba-coba nyebut kedul ka batur da urang ge teu tempo dae doh rakyat ka Pakades ngabisa nih terbalik jadi kades teh dikeun Pakades capna 2 poe cenah ngajaran bengek teu percaya mata kuring teu hayang boga cita-cita jadi kades sing sumpah ti ibarat teh hayang atau di dia Pak Kades tuluykeun jadi kadesna entong mikiran saperiode mun bisa mah Pak Kades 2 periode 3 periode keun nu jadi ustad antep cenah jadi ustadna nu jadi cicingna pemerintah antep cenah jadi pemerintahna silih hargaan kakara bardatun thayyibatun warubun gopur bener ya ada kuring itu hayang jadi kades sok we nyerenkeun Pak Kades mah kope Pak rek saumur-umur ge lah nah pang rugi-rugina jadi kades pang untung-untungnya jadi ustad ceramah sajam 2 jam balik ngagemol lur coba Pak Kades sambutan paingan teu lila sadar moal ngagemol urusan ibadah gede kene kades katimbang ustad yai asli Pak kerosok teleuman ku bapak gede kene RT gede kene RW gede kene kades ibadah mah daripada kuring kalau bah mana kamari usum corona Pak Kades ngajukeun warga pemasyarakatna geuning mareunang 600.000 dalah eta aya teu meunang teu bae eta pahiri tampian pagirang-girang pancuran hirup mah samirikna nu leuwih ngaco nu paling parah beunghar heueuh gedong boga sawah lega kongkorong aya dredeg eunit kabang bade ka mana Bu nyairkeun 600 eueuh ka era caritana ieu alam merdeka si eta teu kabagean gedongna sitrong mobilna mewah sawana lega kongkorong boga teu kabagean RW dicarekan